Menuju ke panen timun tuh. Nanyain berapa sekilonya? Mang, maaf, lagi panen timun ya? Enggak pak, panen bonteng ya mah, lain timun. Kumaha apa ya pergi naon namanya teh? Ini mau beli mentimun, berapa sekilonya? Mirah cuman 6.000. Sok dipilih sok. Ya, asoknya kemana pan orang bonteng lain timun ya teh. Tadi nari emang apal bahasa Indonesia teh? Ari abil ngajual timun, da imah bonteng. Ari bonteng teh nu kumaha, ari timun teh nu kumaha. Lieur aing mah lila mah gering, ngobrol jeung mang mah. Apal bahasa Indonesia atuh. Geus enak mah cicing mang mah, mang urang. Kurang jadi duit tuh. Lamun aya naon ulah nyalahkeun ya, awas. Bonteng ya. Dekat ke dia pak sok tak. Pilih ka dia sok tak. Yen tos nu tinggal dipanen ya. Ini saya bisa milih ya? Enggak. Sok pilih. Anu radulkeun kalaluarkeun pilih sok. Mana nu halus? Ada. Udah, jadi berapa? Sini aku kilo dulu, semuanya 2 kilo jadi 12.000. Ya, kasih ya. Kasih ya. Sami-sami Kang, sami-sami. Tuh, tempo. Ini jadi duit. Tapi iya, lu teu kaharti puing mah euy. Eta bonteng bisa jadi timun urang mah. Lieur kan sirah mah. Ngabaskeun eta. Uing nu lieur ku emang. Sayana pilih Priogi Bonteng silakan dongkap wae ka Pengkeureun Pustu Desa Parung. Anu pangawasna Mirah bisa milih. Nego oke saja. Koperasi Desa